Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Paraun ari ieu eta hiji cabang. Law taroka lamun ninggalkeun itu musolli atanapi si jalma. Ihdal muayyanataini kana salah sahijina dua surat anu ditangtukeun. Bil ula dina rakaat awal ata maka ngadatangkeun itu si musolli bihima kalawan itu muayyanatain bisaniati dina rakaat anu kadua aw qaraatan api maca musolli fil ula dina rakaat nu awal ma kana surat atanapi perkara makana surat bisaniati anu aya ieu mah dina rakaat kadua. Qara'a maka maca musolli biha dina itu saniyah makana perkara tetapi surat fil ula dina rakaat awal walau syara'an jeung lamun tumandang itu si jalma musolli bi ghairi suratil muayyanati dina salianti surat anu ditangtukeun walau sahwan jeung sanajan karna lali qata'aha mangka megatkeun musolli kana itu ghairas suratil muayyanah wa qara'a sareng maca itu si musolli al muayyanata kana surat anu ditangtukeun nadban bari sunat wa inda doiki waktu jeung dina nalikana rupakna waktu suratani ari dua surat qasiratani anu paronok duanana eta afdalu langkung utami min ba'di tawilataini tinimbang sapalihna surat anu ayeuna paranjang duanana al muayyanataini anu ditangtukeun duanana ilapan bari nyulayaan lil Pariki ka Syekh Imam Al Pariki walau lam yahfa jeung lamun teu apal si jalma atanapi musolli illa ihdal muayyanataini angin kana salah sahijina surat anu ditangtukeun duanana qara'aha mangka maca si jalma kana itu ihdal muayyanatain wa yubdilu sareng ngagentian itu si musolli al-ukhra kana surat anu sajena bisuratin kalawan ayeuna surat hafidhoha anu apal itu musolli kana itu surat wa in patahu jeung lamun porot ka itu musolli non sanajan wa in patahu sanajan porot ka itu musolli non alwilau turuy walawik tada jeung lamun ngamakmum si musolli atanapi si jalma bisa niati subhil jumati dina rakaat kaduana salat subuhna poe Jumat rakaat kaduana salat subuhna poe Jumat masalan kalawan umpamana wasami'a sareng nguping itu ayeuna kitu si musolli atanapi makmum sami wae qiraatal imami kana babacaan imam hal ata kana surat hal ata alal insani ayaqra'u maka maca itu si makmum musolli teh pisanihi dina rakaat kaduana itu makmum in koma lamun ngadag itu si ayeuna kitu si musolli atanapi makmum musolli ti makmum pada salamil imami sabada salamna imam alif lam mim tanjil maca kana surat alif lam mim tanjil kama sakuma keterangan abtanu tos masian fatwa bi kalawan ma sya'al kamal rodat syekh al kamal rodat watabiyangu sarang turut kaitu kamal rodat sa syekhuna gurang sadayana Ibnu Hajar dipatawi dina pirang-pirang fatwana itu syekhuna lakin qadiyatu kalamihi tetapina ari teterapan dauhanna itu syekhuna fi syarhil minhaj dina syarah kitab al minhaj eta anu saesuna si musolli eta yaqra'u maca musolli pisanihi dina rakaat kaduana musolli musolli makmum ida koma di mana-mana ayeuna ngadag gitu si musolli makmum teh hal ata kana surat hal ata
Wa idza qara'a jeung di mana-mana maca salimu imam gueroha kana saliyana itu muayyanah qara'ahuma mangka maca kana itu muayyanatain maca kana itu muayyanatain sa'al makmum pisanihi dina rakaat kaduana itu si makmum. Wa in adroka jeung lamun ayeuna nemu itu si makmum alima maka imam piruku saniati dina ruku anu kadua pakama lawalam yakro mangka seolah-olah lamun ayeuna lamun teu maca itu si imam syai'an kana hiji perkara payaqo maka sunat maca makmum as-sajdata kana surat as-sajdah wa halata jeung surat halata di sanihi dina rakaat kaduana makmum kama sakuma perkara atawa syan patobikal nasyasyeuna kurang sadayana tanbihun ari ieu eta pangiling-iling sahiji yusanu disunatkeun al jahru tarik jahar bil qiraati kalawan bacaan geuri makmumin pikeun salian ti makmum fi subhin dina salat subuh wa ulayil isya'aini sareng ayeuna 2 rakaat awal salat isya 2 rakaat awal ayeuna salat isya wa jumatin jeung dina salat jumat wa pima sareng dina perkara yukdu anu dikodoan itu mah bayana guru bisyamsi antara surupanon poe wa tuliha sareng ayeuna bijilna itu sames wa bil idaini sareng dina salat hari raya 2 hari raya qala ngadawu syaehuna gurang sadayana Ibnu Hajar walau qodoan jeung sanajan salat qodho wa tarawihi atap kana subhi wa tarawihi sareng dina salat subuh wa witri Ramadan sareng aya salat witir bulan Ramadan wa khusufil qamari sareng dina salat gerhana bulan wa yukrahu sareng dimakruhkeun lil makmumi pikeun makmum naon al jahlu jahar tarik linahyi kulantaran aya panyegah anhu ti tu jahar wala jahru sareng ayeuna teu narikeun sa musallin jaman salat wa ghairuhu jeung liana itu musallin insya wasa lamun ngaganggu itu jahar ala nahwi naimin ka saumpamana jalma anu sare au musallin atanapi jalma nu salat ayukrahu mangka dimakruhkeun itu jahar kama sakumaha keterangan fil majmu' ayana kitab al majmu' wa bahasa sareng tos ngabahasa barum sapalina ulama fuqaha alman'a kana ayana nyegah minal jahri tina jahar bi Qur'anin kalawan maca Qur'an agerihi atana pilihan Qur'an bihadratil musolli dihadireun jalma nu salat mutlaqon kalawan mutlaq li anal masjida kana saesuna masjid eta ukipa diwaqafkeun masjid teh alal musallina pikeun pirang-pirang jalma nu salat ay as-salatan tegasna dina asalna dunal wu'adi sanes pikeun pirang-pirang tukang mituturan tuan ceramah wal qura'i sareng ayeuna tukang maca Quran wa yatawassatu sareng ayeuna nengah-nengah itu si jalma si musolli bainal jahri antara jahar wal israri sareng ayeuna laun inna wa pilih dina pirang-pirang salat sunat al mutlaqati anu mutlaq lailan di waktu wengi wa sunat sareng disunatkeun limun paridin pikeun jalma nu salat nyorangan wa imamin sareng imam wa makmumin sareng makmum naon takbirun maca takbir pikuli khofdin dina saban-saban turun warobin sarang cengkat lil ittibai karena arah-arah turut ke kanjeng Nabi labi robin sanes dina cengkat min rukuin tena ruku bayar pau balik ta ayana cengkat si jalma min huti turuku koilan tinggahna bari ngucap sami Allahu liman hamidah kana lapat sami Allahu liman hamidah wa sunnah sareng disunatkeun naon madduhu manjangkeuna itu takbir ay takbir tegasna takbir ila ayasila duikeun ka nepi itu si musolli ilal muntaqoli kana anu di
pindahan naon ilaihi ku itu al lain pas salat sanajan misahkeun musolli bijal satil istirahatiku diuk istirahat wa sunnah sareng disunatkeun kanggo nyamuk naon jahrun jahar narikeun bihi kalawan takbir aibit takbir teusna kalawan takbir li intiqali karena arah-arah ngalih kata harumi seperti takbiratul ihram li imamin pikeun imam wa kada saranya kitu deui seperti imam nya kitu deui eta seperti imam mubaligun ari mubalig jama anu nyampaikeun uhtija anu dipikabutuh naon ilaihi pikeun itu mubalig lakin innawa tetapi nalamun nganiatan itu mubalik adikro kana dikir awal isma'a atanapi sarta ayeuna masihan pangdenge wa ilala jeung lamun teu innawa adikro batalat mangka batal non salatuhu salatna mubalik kama sakma perkara qala tos ngadauh syasyehuna gurang sadaya belajar pisarinnya dasar kial minhaj qala ngadauh sabadun sablina ulama anna tabligu kana sayyuna tablig nepikeun teh eta bid'atun munkaratun bid'ah munkarah bittifaqil aimati kalawan sepakatna pirang-pirang imam al arba'atin opat hai subalago dina sakira-kira nepi al makmumina ka pirang-pirang makmum non sautul imami suarana imam wa kuriha sang dimakruhkeun itu jahar ayal jahru tegasna jahar bihi kalawan takbir digarihi pikeun salanti imam min munfaridin tegasna ayeuna jaman salat jarangan wa ma'mumin sareng ma'mum Bismillahirrahmanirrahim parun law taraka ihdal muayyanatain lamun ma aya jalma anu salat ninggalkeun salah sahiji dua surat anu didangtukeun dina rakaat awal rakaat kahiji urang teh mun salat teh sok biasa urang mah surat teh muayyan ditangtukeun mun carita si kukut teh kuliah we jeung kudu atanapi bohna teh sabihis we jeung wadduha ngaranna eta muayyana tae surat anu sok selalu ku urang dibaca dipake nalika salat ngaranna muayyana tae tak urang teu dibaca na rakaat kahiji kulantaran teuing ayeuna ngalamun teuing kumaha tuh ketika orang sholat teu maca ayeuna surat si kukut atabi mah pisannya baca we eta dua surat teh dina rakaat anu kadua lamun biasana urang bohna babarina bohna teh kuliah jeung kulhu pas rakaat kahiji poho teu maca surat inget-inget pas kadua baca we duanana kuliah jeung kulhu lamun sabihis jeung wadduha baca rakaat kedua sabihis jeung wadduha au qara fil ulama pitasania qara fiha ma fil ula atanapi urang teh maca na rakaat nu awal surat anu sok dibaca na rakaat kadua biasana teh kuliah jeung kulhu ieu mah pas rakaat kahiji kadoon kulhu heula tibalik ieu mah itu qara'a fiha ma fil ula tinggal baca we kurang ayeuna tina rakaat kadua teh surat anu sok dipake dina rakaat kahiji nya eta we balikeun kulhu heula cenah aduh sia kuduna kuliah itu si kukut teh ngalamun meureun ingat-ingat pas kedua geus rakaat kedua berarti kuliah
walau syara'a fi ghairi suratil muayyanah jeung lamun tumandang si jalma dina salianti surat anu ditangtukeun. Ieu mah lain maca surat si kukut ieu mah. Biasana kulhu jeung ayeuna kuliah jeung kulhu. Drak bebana teh kana lam nasroh tanah piwat ini intina ayeuna teu muayyanah we jarang dipake ku urang. Gitu. Walau sawan sanajan poho koto begatkeun si jalma kana etu geura muayyanah. Jadi teu nanaon. Urang teh sok biasa si kukut maca teh katakanlah sabis jeung waduha darak we kadon al-fajr. Aduh syah pas tengah-tengah maca al-fajr inget nah urang bet maca ieu teh urang biasana ge muayyan surat. Seureun qara'a al-muayyanata teruskeun maca nu urang biasa dipake. Ban sunatna kitu. Jadi surat mah teu nanaon kitu. Itu mah tak batal salat. Wa inna daiki waqtin eta carita nu bieu teh lamun jembar waktu. Kumaha lamun waktuna samporet? Rek kabeak waktuna ieu pelenggeran. Dua surat pendek itu lebih utama daripada ayeuna kitu sebagian surat-surat panjang anu ayeuna sok dipake ditangtukeun. Mah teh sok dipake we kitu lah babarina mah. Barang ayeuna salat atuh meureun setengah 3 meureun leuwih komo ayeuna teh. Sampore ta waktu tah maning keneh dua surat pendek kuliah kulhu tinimbang urang ayeuna maca anu aya nu panjang teh naon bohna teh sabihis jeung waduha. Nah waktuna dina lamun maca sabihis jeung eta bisi kaburu lewat gitu buru beak waktuna nya gesah salatna. Tapi nyulayaan ka Syekh Pariki cek Syekh Pariki macana lah sakaberikna we ata bil mungkin cek Syekh Pariki mah sakongang samungkinna cek paribasana cina ayat saja jeung ayeuna sapalina hal ata alal insani geus dina naon jadi sacukupna we baca we cina nu biasa mencek bahasa orang atau ketika tarebeak geus eta dibaca kabeh cenah. Itu cek Syekh Pariki. Walau lam yahfa jeung lamun teu apa si jalma teh lintang ti kana ayeuna salah sahiji surat anu muayyan sok dipake. Apalna teh kuliah jeung kulhu we gitu. Apa dengan eta-etana gitu. Qara'aha sok baca ku urang eta ihdal muayyanatain teh kat kahiji mulia wa yubdilu al-ura bi suratin hafidhaha terus ayeuna kitu surat nu lainna genti ku surat anu manehna apa sok sanajan ayeuna teu tuluy-tuluy henteu berurutan cek urang mah teu nanaon tak tenang ayeuna sok biasa dipake kuliah kulhu boh ieu babarina dari bahasana nah kitabna nyontokeunna teh ata naon teh pararanyang urang pembiasaan ponok tah jadi teu naon dicaruk surat ayat rakaat kahiji surat ayeuna kitu kuliah rakaat kadua surat lain ayeuna anu hafidhan urang apa eta teu nanaon kitu
Jadi aya surat nu sok dipake mah aya taen ngaranna Arab. Aya surat anu urang katalan. Bisa kurang dicaruk sekali-kali lah bisi bosen ulah kuliah wae tuh. Contoh kuliah jeung ayana kitu ijazah. Kuliah jeung ayana alam nasroh teu naon sok sanajan teu wila ge teu berurutan. Teu naon. Surat mah lain ruku sunnah. Walau iktada pisaniyati subil juma masalan lamun ayana hiji jalma ngamakmum pas ngamamumna teh pas rakaat kadua salat subuh poe Jumat. Pas subuh Jumat teh berjamaah teh pas rakaat kadua. Wasamnya kiraatal imam pas begitu si imam teh maca hal ata al insan gitu. Payakro pisanihi idza qoma barisimo alif lam tanzil. Tah kumaha atuh keur si makmum pan sunatna teh hal ata jeung alif lam tanzil. Pas kalinya rakaat kadua maca ayeuna hal ata berarti kan teu kabagian urang teh bareng jeung imam maca surat alif lam tanzil geus maca ku urang alif lam tanzil pun katalar. Jadi masih sunat ku urang diteruskeun alif lam tanzil urang teu kabagian dibacana pas rakaat kahiji ku imam urang sarekeun urang berjamaah pas rakaat kadua. Sakumaha cek Syekh Kamul Rodad cenah termasuk ieu teh dituturkeun ku ayeuna Ibnu Hajar kitab beberapa fatwana. Tapi cenah Ibnu Hajar na kitab Syarah Minhaj mah cenah maca dina dua ayeuna rakaat kaduana si makmum teh lamun ayeuna cengkat hal ata. Lamun imamna maca salian ti ayeuna muayyana maca ayeuna si yang sadia tuh. Wa idza qara'al imamu ghairuha ketika ayeuna si imam maca salian tintu muayyana teu sikukut ieu mah. Ieu meureun keunana muayyana teh surat anu sok disunatkeun dipake berarti eta teh meureun eta alif lam mim tanzil jeung hal ata. Tapi lah teu naon dikiaskeun ku urang kanon biasa ge surat biasa. Kan mungkin meureun maksudna muayyana di dieu mah surat anu sok aya sunat gini seperti subuh kan alif lam mim tanzil jeung hal ata gitu. Tah, ketika imamna ayeuna macana teh goer muayyana mungkin naon we salat salian sok ditantukeun kumata keur si makmum maca kana eta ayeuna muayyana dina rakaat kadua. Nah biasana disunatkeun bohna teh ayeuna kitu nasebut teh alif lam mim tanzil jeung hal ata kari-kari imam maca bohna teh alam nasro atanapi surat nu lainna. Tah keur si makmum sunat na rakaat kaduana maca kana eta surat anu biasa teh sunatna teh hal ata teh. Jeung lamun ayeuna mah si imam dina rakaat kadua sakumaha ayeuna pakamala lam yaqra syai'an mangka salah-olah ayeuna lamun teu maca si imam kana hiji perkara paya kraus sajdata wahal tapi sanihi eta cina. Jadi intina cekna sarah nama mana kali teh nggak dalil tadi eta pikiran eta aya sarah nama mana teh. Jadi pamuqtadahu an surata kadalika wa yakru ila surat tarokat saniyah ida tada rokaha. Jadi inti nama anger kaberik teu cenah ayeuna kitu ruku jeung imam ketika kaberik mangga lamun sakira moal kaberik ulah
kecuali mungkin bakal kabar itu lamun ketika imam maca nu sarua panjang tapi anu goel mah ayana anu pono apa kurasa mau ala panjang itu mah ata jeung eta alif lam tanjung jadi ayeuna salah imam teh kitu teu maca we teu maca alif lam mim sajdah jeung hal ata da baca teh anu ayeuna kitu goer mah ayeuna teh ya tah kurang ayeuna kitu baca tina rakaat ayeuna kitu kadua mun kabrik kumaha fatwa guru orang sembilan tanbihun yusannu al jaru bil qiraah sunat jahar narikeun babacaan digarantoskeun karena sunat dijaharkeun babacaan teh li ghairi ma'mumin keur salianti imam berarti imam atanapi mun parid mun posisina imam atanapi mun parid sunat babacaan teh dijaharkeun salatan wae hiji pi subhin salat subuh digarantoskeun erek urang jadi imam geus pugupan biasa urang atanapi sorangan sunat sorangan Allahu bismillahirrahmanirrahim garantoskeun pas salat dalin amin aya kunti geus salat pan aya carita di mana santri cenah da geus ngaji digarantoskeun pas salat isya penting teh gini geus balik ulin kumaha di masjid asana mah baheula lari kobong sahanya kau tuh tuh aya nami man wala dalin ngahiung cenah eta aya pirat lah itu urang tina terus salatna ge wah tarekeuna gerang geus tiluak leuk beletak we kabur lumpat curing cenah mun naon syaitan digarantoskeun aing jadi sieun hiji salat subuh dua ulayul isya'en 2 rakaat pertama rakaat ieu rakaat kedua salat isya sunat digarantoskeun lek imam rek mun parid asalkeun salianti imam wajimatin salat jumaah urang nya ge jumaah bi manzilati duri cek sa badul qaul tapi tina salat jumaah mah digarantoskeun sunatna maca Fatihah maca suratna teh wa fi mayukdo terus deui ayeuna kitu anu sok dikodoan baina guru bisyamsi antara suruh panon poe jeung bijilna panon poe berarti maghrib dah sunat digarantoskeun wa fil idain salat ayeuna lebaran baik Idul Fitri baik Idul Adha sorakeun kitu ngan kedah kudu aya takbir sok poho da teh kurang-kurang diinget-inget tuh Qala syekhuna cek guru kami walau kodoan cek sanajan ayeuna salat kodo eta sami ayeuna sunat dijaharkeun kodo idain aya jarub bi salatil idain pan salat id mah di kodoan sunat di kodoan urang tuh salat id kulantaran kasarean da peuting meureun geus takbiran geus nakol bedug les teh udah jam 8 sunat ke sunat mah kodok urang
salli sunnatal idil fitri rakaatain qadaan. Salat teh naon eta macana sunat dijaharkeun rek mun parit rek jadi imam. Wa tarawih salat tarawih jaharkeun, witir Ramadan jaharkeun, gerhana bulan jaharkeun ngan lamun gerhana matahari cenah sunat disieurkeun. Khusufus samsi mah sunat disieur eta mah. Termasuk dijaharkeun salat istisqa rek peuting rek beurang cenah. Salat 2 rakaat tawaf mun ti peuting sunat jahar atau napi waktu subuh cenah. Eta salat anu sunat urang pas babacaan teh dijaharkeun. Direnteskeun. Wa yukrahu limamumin al-jahru kumaha atuh keur makmum kan tadi eta keur goyang makmum keur imam atawa napi ayana mun parit kumaha lamun keur makmum yukrahu lil makmumi al-jahru makruh itu ari haram makruh jadi wae mun andai kata ayeuna kitu makmum ngajaharkeun makruh salat menjadi ngan makruh. Ai makruh teh lamun dipigawe yupawitu padilatal jamaah berjamaah matak moratkeun ngurangan padilah keutamaan berjamaah mun tina buru mah teu sempurna aya coceng. Nah ayeuna buat makruh keur makmum lin nahyi anu aya panyegah ti kanjingna we kitu dicari ku kanjing. Wala yajharu musallin wa ghairu jeung diulah ngajaharkeun jalma nu salat jeung salianti jalma ayeuna anu keur salat. Saperti naon tah? Maca Quran, anu ceramah, mapatahan, nu ngadares ulah dijaharkeun babacaan teh. Insawasa ala nahwina lamun saumpamana matak ngaganggu ku jaharna teh kasaumpamana jalma nu sare. Jangan sare terus orang salat dinya wala yajharu ulah dijaharkeun mun aya nu sare. Tanapi salat di imah mana teh anu sare kecuali nya mun sare mah geus salat ari sare can salat mah udah anggeun we cenah salat. Erek maca Quran, erek ceramah, erek mapatahan ketika aya-ayana jadi gangguan kabatur wala yajharu ulah ditarikeun nya ge sifatna kalus sama patahan moal teh maca Quran ari ngaganggu kabatur mah teu alus taswis ngaranna teh. Ala nahwi naimin at au musallin boh ngaganggu kanu sare boh ngaganggu kanu salat gitu. Urang maca Quran di masjid kaperangan aya nu salat launkeun supaya kadang ku urang ulah ditarikeun komo pedah meureun hayang kataji ahli qiraat langsung dimorotal cek nu salat aing jadi kawer cenah babacaan. Payu krohu makruh hukumna narikeun babacaan mensakirana ku babacaan eta mata kaganggu ka jalma nu salat atawa napi nu keur saleh atawa napi keur naon wae lah gitu. Makruh rek maca Quran, erek wiridan, erek zikiran, erek ceramah, erek ngaderes cek nasarah makruh gitu.
ketika aya unsur ayana gitu taswis ngaganggu nya ge ibadah pan aya aturana ibadah tak guru mah inget teh di baheula paling teresep Kang Amas mah kanu sok tarhim awal kene tarhim jam 3 ini setengah upah kerja mati capek air balik di sawah di pasar kuli waktu udah istirahat meledak setengah 4 jam 3 tarhim nggak ganggu itu tibra eta taswis eta temen bisa jadi haram eta tarhim kayak sedikit kan salat subuh tarhim ini orang suka kayak kadang yang kata ji meureun ahli ibadah tingku moal alam jadi si udon aing lawal teuing anu ka aja bading norelak salureun kenteng sorak anjing ceuk aing ketepel sok inget teh cek guru bedil ceuk anu kitu ketepel aing udah asna kan teresep cenah aing kada sia marane sieun bising ke balik lemur huk cenah ayeuna tarhim kumaha tahun awal tuh yang sedikit atuh nyalah 15 menitan reka atau 10 menit reka dan meuje iyo sayam cenah reka reka mah makruh tah sebab aya ngaganggu sakumaha kita bahas wa bahasa badum alman aminal jahri bi Qur'anin aw ghairi bi hadratil musan malahan badul ulama mah ngabahasna ayeuna jahar teh man teu meunang we geus teu meunang ayeuna urang maca Qur'an atapi salati maca Qur'an cek tadi teh rek waid mituturang mapatahan ceramah mudaris bahna teh ngaderes bahna teh hafalkeun bihadratil musolli keur ayeuna dihadireun atau napi dipayuneun jalma nu keur salat mutlak bahasana gitu rek salat sunat rek salat ayeuna wajib rek salat qada teu meunang ayeuna man'u minal jahri bil Qur'anin wa ghairi tempoe posisina gawe sasaha kirana ieu gantoskeun atuh hayang aya nu salat datang launa gitu ya eta teh bener ngaganggu termasuk di dieu tah dibeakeun goreng dicaritakeun lain batur mun subhana rabbiyal a'la teh tarik eta sakitu geus dieukeun pengajian teh ku urang teh sok disinir gitu seperti lamun ayeuna urang keur can ge beres salat sunat teh geus rakaat terakhir geus qomat maneh lain teh geus disinirana pengajian sabaraha kali anger kitu geus watek merenya kadang sok hoream orang karena aya sifat pemalas aya di urang tamah kitu tamah beuki hoream subhana rabbiyal a'la tarik teh digerantaskeun ieu mah eta makruh taswis ya da meureun geus ngeunana kitu meureun juga teh ibadahna kurang tapi da anggar kaganggu teh urang asina kaganggu ieu kaweur kitu urang keur fokus-fokusna husuk teh jadi si pikiran si pangreng teh fokus karena datang kadang itu direng-rengnya dah kadang gitu dia pikiran teh kacau hari ngomong langsung tuani orang tapi dan panggilan nangis gitu domong batur pokoknya mah dia bayar kira ada yang omongan dia sugan bari geureum subhana rabbiyal a'la oh ngeunah-ngeunah meureun geus kitu meureun jigana dihayati geus biasanya teu disalahkeun sehingga eta ku taswisna gitu
Eta tengah nya geus pembacaan alus tapi da anggar. Naon sababna ayeuna urang teu meunang narikeun maca Quran, ngadaras jeung lain sebagainya ketika aya nu salat mutlak salat naon we. Sabab lianal masjida wuqif wa alal musallin, masjid mah diwakofkeunna diperuntukkeunna teh keur nu salat. Asolatan pada asalna pasti ayeuna ngaran masjidna ngaranna ge masjid, tempat sujud, tempat salat. Dunal wa'ad lain keur anu tukang ceramah mituturan, wal qura tukang maca Quran lain. Jadi masjid mah diperuntukkeunna keur salat. Gitu. Lain keur ayeuna maca Quran, lain keur ayeuna wa'ad tukang ceramah, nganasehatan gitu. Matak eta kudu digedekeunna teh da asalna masjid mah wuqifa alal musholli. Matak cek tadi teu meunang narikeun babacaan seperti maca Quran dzikir wirid ketika bihadratil musholli dihareupeun atanapi aya nu keur salat mutlak gitu. Nah, pan eta seolah-olah jalma nu bogana teu salat gitu. Masjid peruntukeun kan keur salat. Atuh lamun ketika ditarikeun mah eleh atuh peruntukan masjid keur salat teh. Seolah-olah masjid teh keur anu ayeuna maca Quran nya kayak meunang ieu mah asolatan ngitung kana asalna aran masjid mah keur tempat sujud, tempat salat. Dunal wa'ad wal qura lain keur tukang ceramah, lain keur ayeuna kitu tukang maca Quran. Matak teu meunang maca Quran ngaganggu ayeuna kitu jalma nu salat, kudu dilawunkeun kitu. Naon cek tadi balikan deui teh aya nu dicirian tina yusanu al jahru. Pancek tadi sunat orang ayeuna jahar narikeun babacaan keur ayeuna salianti makmum imam jeung ayeuna mun parid subuh magrib isya kan jumaah cekna sarahna kieu cenah walau khafarya sasanajan sieun ria qala ain sin terus ngaranna ain sin ca ain sin teh wal hikmatu naon hikmahna wal hikmah bil jahri fi maudhi'i ari nu jadi hikmah narikeun tina tempatna tarik teh eta annahu saesuna kalakuan lama kana lailu mahalul khalwat samang-samang sapeuting eta jadi tempatna khalwat pan peuting mah tempat khalwat tempat menyepi paduduaan sepi kan wayatibu fihi samu tatu ieu mah samru wayatibu fi samu jeung ayeuna kitu ngeunah pihina itu lair teh naon asam upang denge pan teu loba dedengean peuting mah hening kitu tah ketika orang khalwat teh ih mantap matak syuri'a al jahrufi disyariatkeun al jahrufi jahar narikeun babacaan pihit nah itu lain mun sababna peuting ayeuna sunat dijaharkeun sabab peuting mah tempat khalwat tempat ayeuna kitu haningna pangdenge matak jaharkeun we maksudna talaban lil ladzati munajatil abdi rabbi pikeun nyupri kenikmatan munajatna seorang hamba kanu jadi pangeranana meh lebih asyik gitu ketika ayeuna pas peuting paduduaan dengan kekasih pan semakin rame gitu. Wa khassabil awalayain jeung ayeuna khusus dikhususkeun kalawan ayeuna kitu 2 rakaat awal teh linasyatil musolli fihi supaya tanginasna jalma salat fihi dina itu wulayain gitu. Hiji supaya enak kitu rarajin salat tangina salatna gitu. Pan digerenteuskeun
kadenge kan ada digarenteskeun mah komo nu make demikan mah kan di sapikeran mah aing cenah can sorat euy kadenge cenah keur berjamaah ini gitu. Jadi lamun nu munajat cenah leuwih lazah. Wan naharu jeung ari beuran malah maka nama halus syawagin sabang-sabang sabeurang jadi tempat pirang-pirang kasibukan gawe teh macul teh ulin teh wal ikhtilat binnas jeung campur gaul jeung manusia beurang mah tuliba fihil isror matak disuprina teh na beurang mah isror sir laun ya adam solahiyati lil taparruk lil munajat sebab teu pantesna itu beurang nah lit tabarruk lil munajat pikeun ngosongkeun keur munajat nah teu pantes cenah beurang mah pake munajat nah udah waktu sibuk atuh waktu campur gaul jeung manusia jadi kitu cenah hikmahna aya deui ayeuna na kitab lain mah sabab kapungkur ari zaman ayeuna mah waktuna penting kan waktuna sarare kafirin musyrikin teh gitu. Matak digerenteskeun beurang araya matak teu digerenteskeun sabab lamun digerenteskeun sok ngalelewe ngageugeuykeun kana babacaan tah matak keur sare digerenteskeun gitu keur sepi keur tararida gitu da jauh ieu gitu tempat ayeuna kitu masjid yang musikeun kafirin mah kadenge beurang mah bisi campur gaul ke ngageugeuykeun ngaheureuikeun kitu ngalewe deui kituna sapagena kita bae nu kitu parupa teh ancek di mah kitu supaya semakin asyik we cenah jeung Gusti Allah kholwatna nepina ngan paduduan terus wa yatawassatu bainal jahri wal israr terus dari ayeuna nengah-nengah si jalma teh antara jahar jeung ayeuna sir pin nawafil dina salat sunat anu mutlak lailan ti penting jadi mun salat sunat mutlak penting mah pertengahan laun henteu tarik henteu nya meureun harewosan sunatna kitu salat sunat penting wasunnah maduhu ya disunatkeun manjangkeun takbir eta lain wasunnah limun paridin disunatkeun keur jamu salat nyorangan keur imam keur makmum maca takbir fi kulli khofdin dina setiap turun urang turun ayeuna ka ruku Allahu akbar gitu warofin cengkat gitu lil ittiba lapi rofin ya ruku asakeun lain ayeuna cengkat dina ruku eta mah macana sami Allahu liman hamidah jadi naik turun urang sunat maca Allahu akbar turun kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pas ruku mah cengkatna ruku sami Allahu liman hamidah jadi cekna salahna ini deh mana tadi cirian riwayat Abu Bakar teh itu orang Isya ayo yuk dong ayo wahai masyarakat aduh buka kita
Nah, sabenahuma. Itu apa sirian ngan lila bacaan. Loba omong dibaca jadi sarana loba. Lila lah. Walam anna mahal lama dzukira min ajar wa tasud pihak kirojo. Eta kelalaki cenah. Sunat jahar tawassut teh. Amal mar'ah wal unsa puisironi. Awe jeung wandu mebanci disirkeun lamun aya ajnabi aya batur wa illa lamun teu aya ajnabi kana karojul paya jaroni tarik jadi awe mah mun aya ajnabi batur disirkeun mun eueuh ajnabi diga urang tarik jaharkeun jeung dipertengahkeun teh nah teh tapi cenah jaharna duna jahrir rajul ya teh duna dia teh lamun cek tukang alat mah duna bimana tahtu duna teh aya bimana gueru aya bimana tahtu lamun duna bimana gueru salian lam ieu mah cek abi duna bimana tahtu jadi duna jahrir rajul sahandapeun jaharna lalaki jadi jaharna awewe mah wandu sahanapeun jaharna laki lamun biasana urang boana bismillahirrahmanirrahim mun awewe mah bismillahirrahmanirrahim rada lamun gitu saya dona bimana tah tuh jadi sunat ayeuna takbir setiap turun cenah rek ruku turun ayeuna kana ruku turun kana sujud cengkat dina sujud cengkat dina tasawuf awal gitu benar lain tina ayeuna kitu cengkat tina ruku eta mah baca sami Allah hamidah jadi tina pas eta mah macana sami Allahu liman hamidah eta cenah nalika kawitan cengkat tina ruku pas cengkat gitu sami Allahu liman hamidah keur ancik kitu mah macana Rabbana walakal hamd wasababu pi ayana sunni sami Allahu liman hamidah matak aya jadi sabab disunatkeun maca sami Allahu liman hamidah ana siddiq anu saya sunat Abu Bakar As-Siddiq anu ma patatu sholatun khalfa Rasulillah qat janten Abu Bakar Siddiq mah teu kantos netepan pengkeun Kanjeng Rasul qatu sama sekali dina hati selalu berjamaah ngan paja aya omang nah hiji dinten Abu Bakar Siddiq teh waktu salat lasi waktu salat asar padona anahu patatu marsulillah nyangki anjeunna teh bakal ayeuna tinggalin netepan berjamaah sareng Kanjeng Rasul Baktamma bidalika atu cenah ayeuna bingung waharwala langsung ngincit cenah ya wadah halal masjid langsung lebet ke masjid ala asyad bakal tinggalin cenah berjamaah ya takbir bareng Kanjeng langsung cenah enggal-enggalan berangkat lebat ke masjid pas lebat gitu pawajadahu sallam mukabbiron fi ruku nemu Abu Bakar ka Kanjeng teh mukabbiron nuju maca takbir fi ruku dina ena ruku patrekahanna Allahu akbar ku Kanjeng teh pakola cek Abu Bakar alhamdulillah kabungkeun cenah we kan lamun man ado karo pakon ado karo kan langsung we wa kabaro khalfahu sallallahu Abu Bakar takbir pangkereun Kanjeng Rasul panazara Jibril nya turun malaikat Jibril wa Nabi sallallahu alaihi wasallam piruku bari Kanjeng Rasul nuju masih kena ruku ta faqala bidawah ayeuna Jibril ya Muhammad wahai Muhammad sami Allahu liman hamidah cek badu riwayat cengkat ditahan cek badu riwayat mah Kanjeng teh tak aya mah cenah Allahu akbar Kanjeng sami Allahu liman hamidah jadi
matak artinya lagi sami'an mudah-mudahan mugia nguping insyaallah Gusti Allah liman hamidahu mana hamidahu teh eta Abu Bakar itu riwayatna eta tapi dinya beda di iwal dari riwayatna gitu sami Allahu liman hamidah. Jadi sunat balik deui takbir setiap turun cengkat ittiba turun tekannya lain cekat ngaruku eta mah sami Allah liman. Terus deui sunat maduhu manjangkeun takbir. Sunat. Adukin ka mana sunatna teh ila ayasila ilal muntaqal ilaih depikeun ka nepi kanu dipindahanna rukun dipindahan rukun selanjutna. Mun urang rek ruku tadi cengkat maca teh nepikeun ka ruku sunatna teh. Allahu Akbar panjang mah nalika ayeuna urang cengkat tina sujud ka rakaat kadua paling panjang eta sunatna kitu pas dihandap tentang naik nanti kalau Allah panjangkeun da dupikeun ka ilal muntaqal pas geus cangkat Akbar. Nah bet kitu aya di urang ajengan malahan dan meureun geus biasana kitu walau alam meureun can ka aji teh kumaha da ajengan teh lamun cekat naruku teh mencengkatna eta nu sujud henteu Allahu Akbar panjang kitu henteu Allahu Akbar anu parano kitu jiga anu dek karuku gitu kena teh aku jeung muin cekeun teh hah meureun teh kumaha nah cekeun rasanya homa da diinget keneh sengker ngaji di haji obu ngaji di guru baheula bikin ilal muntaqal suratna teh bareskeun pikeun ka kaluhur maksudna kieu eta teh sok saliru antara ayeuna cengkat ieu jeung ayeuna anu pondok teh gitu jadi ciri aya di urang gitu sok khutbah mun jumaah gitu pondok kana meureun biasana kitu jigana meureun can ngehilapeun teuing kumaha terus kitu meureun can kabuka meureun ngaji. Jadi panjang kone lain pas sholat bijal satu di sorah sosanajan kapisah kudiuk istirahat pan sunat diuk istirahat oge memeh cengkat teh cengkat kaluhur teh sunat diuk istirahat teu nanaon kaselang ku sieu istirahat berarti panjang pisan Allah diuk istirahat Allah Akbar gitu ya tapi sih nggak debat nah ini biasanya ada hari itu sebenarnya can air benar kan tetap biasa tewarani merendah merengkap ajengan kayak itu teh baringu wasuna jahrun bihi sunat dijaharkeun maca takbir Allahu Akbar jaharkeun lil intiqal karena ayeuna takbir intiqal sabi jaharkeun jika takbiratul ihram di cenah kersan teh li imamin keur imam gitu keur imam Allahu Akbar Allahu Akbar wa kada mubalikun termasuk keur mubalik penyambung suara lantaran meureun loba jamaahna dipikeun bludak keluar bahana teh biasa sok aya mubalik tah di lawang panto supaya katempo pergerakan jeung suara teh kadenge. Nah eta ayeuna sunat dijaharkeun tapi bija mun dipikabutuh. Ari sakirana ayeuna mubalik teh dipikabutuh mah ulah tong make mubalik. Salat di masjid imam katempo keneh
make ayeuna mik. Nah, make yang kudu make mubalik segala. Pan di Mekah hari itu mah pantas di Mekah mah atuh udah jauh. Eta teh pan aya trotoar jalan ieu bakat ku pinuh eta teh Mekah di Madinah. Butuh kamu balik aduh atuh da. Kurasa gitu. Kurasa mah teu uhti jailah ya, teu deui ka butuh. Ora jelas ada yang kene, kata pokene gitu. Lakin inna wa dzikra au wal isma, tapi kudu dibarengan si mubalik teh azikra niat dikit pas Allahu Akbar au wal isma atanapi dikir plus mere pangdenge mere nyaho mere beja. Jadi kudu dua tah. Dikir atanapi nya dikir nya ayeuna isma mere pangdenge sah mun dibutuhkeun. Ketika ayeuna kitu teu dikir, teu niatan dikir, isma unggul. Eta ayeuna kitu batal salatna. Mana tadi teh? Ae ao nawa adzikra mal isma wa ila lamun teu ayeuna niat isma unggul boh teh bare pangdenge atanapi teu niat malah tadi pas Allahu Akbar si dikir teu jadi dikir cenah urang mah sah jadi eta di mana niat dikir teu niat dikirnya niat isma sah tapi amun kieu tadi mana ayeuna pas Allahu Akbar jadi mubalik teh niat dikir teh niat urang mah niat meredenge weh meh kadenge ta eta ayeuna kitu batal salatna atanapi teu niat sama sekali walam yanwi syai'an batalat salatu teu niat dikit ya teh batal. Jadi kudu niat dikir atanapi isma. Lamun isma kudu barengan jeung dikir, lamun dikir unggul teu naon. Qoma qala syekhuna fi ilmiyat. Ngados sapalih ulama eta tabligh teh mubalik teh bid'ah munkaroh. Tapi sepakat para imam nu opat haitsu balagol makmumin tuh sautul imam. Lamun sakirana sora imam nepi ka makmum bid'ah munkaroh cenah. Tah teu kudu make mubalik gitu. Tah lamun teu kadenge kulantaran jauh teh ya kitu tah perlu berarti mubalik teh. Jadi nurutkeun posisi mah da mubalik teh ulah aya di hareup aya urang sok di hareup. Da meureun kulantaran meureun aya mik meureun jigana malah teu nanaon meureun jigana da aya mik. Meureun anu sama di panyambungan pas teu katempona pas lawang. Dimakruhkeun jahar keur salianti imam nyaeta munfarid jeung makmum. Likar ayana kitu munfarid jeung makmum mah ayana dimakruhkeun. Jaharna tadi teh maca takbir teh. Takbir jika takbiratul ihram takbir intiqal. Berarti ayana kitu teu sunat kitu. Makruh na ya. Kan urang sebagai makmum. Urang mah sieun we itu lah jahar.
wa khamisuha